kumaha judulna ya pepelakan be ya iya mah dicicil dipaukan buah iwung oge lebih sih teh dipauk ya. Kudu diintip ya gawe mah Bo, sebenarnya mah aing tegis bosan jadi RT teh. Teu naik poe pangkat. Kumaha atuh lamun jadi kepala desanya? Sugan we gede duitna. Jabar riweuh ngikut rakyat mah bisa diatur. Beda jeung ngukut maneh, Bo. Kita cicing nakanang teh cicing. Kita nyatu teu hararese. Kumaha ieu teh kalanges ganti tahun kahirupan masih kene kieu mane perubahan pisan. Gimana nasib perekonomian Indonesia teh mane kemajuan pisan rungkat gaya Mangga, bade ka mana tuh? biasa we Pak RT ka sawah. Getolan atuhnya. Leh Pak ku pangabutuh. Nya tah gitu alus. Jadi jelema mah kudu daekan. Muhun Pak. Kela ari tadi kunaon Bapak kekerebekan juga radio butut. Nah, saya teh geuning malah ngaledek ujung nama. Kenae atuh Pak. Geus lila teu ngaledek Pak RT. Nah, saya teh ku aing di balai dong. Tenang we Asep, rewas yo. Jantung aing saya coplok. Halus atunan. Alus naon dari mana Asep? Halus ieu topi. Tuh. Anyar tapi orang mah. Nah, jadi kena topi Asep. Lain topi, tapi iya jantung asa ek coplok Asep. Oh, iya menang meuli tadi ti Sukarajanan. Nah, aing mah greget. Masih we Asep. Eta mana sih ya iya cenah ge nyen topi, hei. Dasar goblok sih mah. aduh rasa-rasa mah ieu beuteung ngamiskolan balik ah. Rasa-rasa mah bool teh asa kieu seakan-akan menyuruh untuk modal. Balik ah. Tempur aja, rusuh, hayang modal. Dasar haji koret lurus tunyum. Bau taneuh dahareun lalai. Patan kita lantung kieu mending ulin yang dahareun. Bade ka mana janganan? Biasa Pak RT anu eueuh sugan we aya. Oh, keun syukur. Tah kitu jang sing aya kadaek. Kepeuriheun tatangga Pak RT. Muhun da geuning ngantosan ti Pak RT mah bari can pugu iraha. Wayahna wen, da Pak RT ge sarua masih kene nunuan ti pamarentah. Har ari sugan bantuan teh dihakan ku Pak RT. Bang RT, maneh hade sangka ka dewek teh. Aduh, capek Gusti. Jaba panas kot mentrang kieu. Seakan-akan ngajedakan atarang anu teu beda jauh jeung rantang. Aduh, panas.
makan deui wae. Itu juga kermasakan Iwung. Oh, si Laing anu sok maukan Iwung teh. Henteu Pak Haji, henteu. Ieu mah tinu uwa. Wah, itu kumaha? Eta buktina kumaneh keur dicecekel. Ieu mah tinu uwa. Lah, iya, itu sayang apa sia mati. Itu tiga nu parasea. Duh, ieu mah kudu laporan ke Pak RT. Hei, barudak, ulah parasea, barudak. Pak RT, Pak RT. Nah, ya. Tuh tingali Haji Korek jeung Mang Anan keur garlut. Lain pisahkeun atuh kumaneh jangkar keet. Teu beunang Pak RT, kalah nyarekan. Aing mah. Ayo atuh ang pisahkeun. Hoi. Ini sariat teh cicing, cicing. Gane. Pak RT. Aya naon sariat teh? Garaluan ge siga bayawak. Si iya teh mau Iwung uing tidinya. Henteu Haji, ieu mah menang ti gunung tinu uwa. Heup cicing, repeh dua nana. Ayeuna ku Pak RT dibereskeun. Nangtung. Neuleuh tong sariat teh. Adukeun teh, adukeun. Resep nempokeun. Tenang teh, hiji deui mah ku aing. Awas teh. Awas. Teh, geuning kalah aing nu digujubarkeun anak. Tiga. Ayo naon itu sariat teh garaluan segi cika bayawak. Tiga. Nges. Tiga. Tiga. Henteu Haji, ieu mah menang ti gunung tinu uwa. Tiga. Oh, keun syukur sing aya kadai. Pemberian henteu tati.